laskeun deui baraya ngontena Dia teh dek di motong. palih dieu beta dek motong ka Bojong Salam cuma jalana aduh Awon. ripuh ka dinya teh baraya urang ka palih dieu we heula nya jalan mipir ayeuna mah ka arah Rongga we ka kecamatan Rongga nya urang ka warung Kupa we nya warkup mun ka Bujeng kitu ge baraya teu ka Bujeng mah wih we ka ditu ka Cipongkor ngan Cipongkor nate ieu mah baraya jadi abi mah caket keneh ti Desa Cicangkang kecamatan Sinangkerta ada tebih sabna lamun Cipongkorna berbatasan sareng kecamatan Sinangkerta baraya aslina caket keneh ka Sinangkerta baraya mun dipikir-pikir mah ya ieu we bari ka dieu teh ka Desa Cicadas teh ngonten baraya hoyong terang gitu nya jadi tos burit mun taeun mah bade ngareview dia teh ieu na naon teh curugnya bade ngareview curug Marela ieu teh ngantri cios baraya burit pisan ieu teh sabenerna mah tos dugi ieu teh namanya teh angkeun we lah urang review deui kuduna teh datang teh pagi baraya ka dieu mah pagi-pagi mah raoseun nya ayo wayak kieu mah sonten teuing wayak kieu mah baraya wihna pasti wengi jeung tanaga tos leuseuh dipake turun mah tos laleuleuh baraya aslina nya ieu teh di palihanap teh Kampung Kubang nya Kampung Kubang ieu teh palihanap teh baraya nya ieu mah ta Kampung Kubang mah nu aya eta tah nu aya saung tadi tu palihanap eta Kampung Kubang ta urang mah teras we ka ditu baraya aya kampung teh aya ka dieu ye bukan teh kampung naon ka ditu nya baraya spieu apa mah tuh raoseun ieu mah ka dieu we arahna teh nya balik deui ka arah naon teh namina teh itu teh Karongga lega oge ya baraya di kecamatan Rongga aslina baraya lega pisan luar biasa jeung pemandanganna sangat indah baraya sangat sejuk luar biasa tah tinggal baraya raoseun kieu nya calikeun tuh pehlem baraya aslina matak sangat direkom ka dieu amung teh aslina baraya raoseun pang-pangna mah tuh yes seueur para konten kreator di DG kamariga aya di Sukamana ngan teu terang Sukamana mana hoyong terang sebenarnya di Desa Sukamana ngan teu acan ka Sukamana teh tuh baraya keun deui mah hoyong ka Sukamana baraya ngonten teh nya ieu mah neme di mana ieu teh pangpalah di Cicadas di Cicadas luar biasa di Cicadas ke raoseun baraya ya aya musola oge palih dieu tuh aduh ieu teh jalanan teh rada nanya ka luhur teh baraya nanya tapi raoseun oge tuh nanya pisan aya tugu ieu batasna Desa Cicadas teh ta ieu ai ka dieu masuk ka mana desa naon ieu Cibedug meureunnya kemungkinan mah kan ieu teh Rongga keneh kabeh gitu ieu mah kemungkinan mah ka Cibedug baraya meureun jigana pokona mah jalanna teh tuh tialikeun baraya ieu we jalanna mah raoseun pokona mah hayang terang teh ka dieu neme ayeuna baraya pokona mah gleser ya baraya ka dieu ameng ka daerah ieu daerah Rongga sangat direkom pokona mah resep ka dieu mah baraya jalanna teh menika aduh nyep-nyepan lecir ngalah baraya nya pokona mah duana baraya ka dieu amengan mah nya jadi adem posisina teh nya mangpalah
Pas sore, pagi-pagi, rasanya pakai jogging, lari-lari kecil, pokok namanya. Amun di urang mah aya di ditu, di Pinus. Di aya tiap dinten eta mah baraya di Pinus mah gitu. Nah, ieu mah posisi teh tuh mau cau si Abah tuh ngegleser. Oh, tuh jalan teh tialikeun baraya. Pokona mah. Urang oge bisa ka ditu tuh. Ke mana daerah mana? Jadi berasnya lagi ka warung Kupa. Ka warung Kupanya, ka ditu teh. Kadang Nguriling baraya. Ieu mah anjing deui we ka warung Kupa mah baraya. Ka Bojong Salam we hungkul. Lebih teuing kasontenan urang ngopi heula di dieu baraya. Di mana? Aya ngopi baraya aslina. Da lami teh ngopi teh asa kumaha nya balah. Jenah teh ngopi teh dinu adem gitu. Dinu adem nya. Hoyong teh dinu adem gitu ngopi teh baraya. Hoyong ngopi, aduh kopi hideung. Aya kopi hideung nya. Eta di dieu ge bae nah ieu mah sanes kan. Tuh sanes ieu mah. Salah tuh aya lembur ka ditu rauseun lembur naon nya baraya. Urang mah teras we ka dieu teh bari urang ieu heula. Kopi heula. Tuh. Enakeun itu baraya. Jalan nama alit itu tapi sae. Lemur nama duka terang gitu lemur naon. Coba anu terang. Di kolom komentarnya komen. Lemur ieu. Tuh. Ada payun gaya pos itu ya. Pos nama ieu. Panti nongkrong ngarona apa intinya. Ya nu ibu-ibu poli ya. Aduh. Suparoli rajin di dieu nya sami. Da tera Agustusan Pak. Amun di lemur mah Agustusan mah nya kitu teh sok kegiatanna teh poli gitunya. Urang mah ka ditu we arahna baraya urang arah ka Katuhu pokona mah urang eureun heula we di ieu teh kebun teh naon Nusantara. Teh nya. Ka dieu we urang mah baraya tebih teuing ka ditu mah. Urang ka kebun teh ngaranan ka Bojong namanya. Tuh tos ieu banyak raoseun jalikeun tos dieu tah. Tuh enakeun pokona mah tah urang mah belok ka Kenca heula. Urang ka dinya tah. Ka dieu heula ka Bojong heula. Ieu. Tah ieu teh belok baraya ka dieu ka Bojong Salam. Penasaran baraya. Hoyong ka Bojong Salam ti kamari ieu ampun Mang Palah. Tah ieu Bojong Salam teh baraya jalanna aduh saking endahna nya. Aya lemuran atau Aya tuh jalikeun aya itu teh SD Negeri Banyu Resmi. Tah ka dieu nya jalan teh SD Banyu Resmi mah ka dieu teh. Tah ieu mah ka desa Bojong Salam nya pemandanganna luar biasa baraya. Saking endahna aslina sejuk. Kebun teh jalikeun ku baraya pinggir-pinggirna. Luar biasa pokoknya mah. Kanggo baraya Bojong Salam sadayana mudah-mudahan cing sarehatnya barokah usia barokah rezekina. Oke dimudahkeun sagala urusanana. Ka penonton oge nya hatur nuhun kanu tos nonton. Pokona namanya didoakeun oge cing sukses, cing garede milik, cing kengeng rezeki anu teu disangka-sangka pokona namanya. Bojong Salam teh nu aya di Kecamatan Roga keneh. Kabupaten Bandung Barat baraya. Pokona pasisian ieu mah ngontena euy. Hampura ka baraya sadayana ngontena neme jalan utamana baraya. Teu acan disepil ka lembur-lembur namanya. Keun mun aya waktos jeung Mang Pala bade baraya ka lembur-lemurna insyaallah lah mudah-mudahan nya. Da perlu waktu lami eta baraya sebetulna namanya. Luar biasa pokona mah. yang terang we ieu berasna ka mana? Sakali tenan ya teh posisina teh hoyong apal nya daerah da kamari teh bade ngonten ka dieu teh anu aya waktos baraya nembe ayeuna tuh. Ieu na ge lokasi ka dieu we urang mah nya ka kebun teh. Lokasi tuh SMA 1 Rongga tah ka dieu baraya tuh ka kebun teh ieu mah baraya aslina. Pemandangan ge luar biasa saking endahna baraya luar biasa asli tah.
Pemandangan anak menyejukkan mata aslinya Baraya tuh. Nah, ada ya. Tuh tialikeun. Amun dikieukeun tuh kamera, luar biasa. Tah. Tah ieu neme Baraya tempat yang sejuk nan indah teh ieu Baraya. Jadi sepanjang jalan teh dihapit ku kebon teh Baraya yang menyejukkan mata, pokoknya hamparan kebon teh pokoknya mah ieu mah nya. Tah di dieu aya gapura tadi payun. Gapurana tah mana gapurana? Tah ieu tah selamat datang Desa Bojong. Bojong Salam, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, pokoknya namanya. Apuntana. Tah ieu Baraya pokoknya mah kanggo Baraya sadayana direkom aslinya ka dieu tuh. Direkomendasi pisan. Tadi dia nu bade ieu mah. Dilikeun tuh. Luar biasa kaendahan teh nya. Nyep-nyepan pokoknya mah Baraya cek urang Sunda mah pehlem. Pemandangan model kieu mah. Kudu dipoto heula ditonggoh ieu mangke balikna Baraya. Jarang kesempatan seperti kieu teh nya. Mumpalah. Jarang pisan pokoknya namanya. Namanya ayeuna deui Baraya ieu ge nya. Ka dieu ieu teh nya eta ka Desa Bojong Salam Baraya. Beras teh ieu. Ketika raoseun kieu Baraya ieu teh aya duana. Ieu teh tebus teh di sawah duka teuy ka ditu nama tebih duka ka mana Bojong Salam teh. Lemur ayeuna ayana teh di lemuran jika namanya Baraya. Tuh. Ieu teh Bojong Salam disebutna teh Baraya. Selamat datang. Tadi teh aya tulisanana di gapura diareup teh selamat datang di Desa Bojong Salam. Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Ieu ka dieu jalan teh Baraya nya. Dia teh berasa teh ka Bojong Salam, kina teh Baraya. Tos raoseun jalan mah mangpalah. Belah dieu mah raoseun tikali. Selain hamparan hamparan kebun teh. Jadi dihapit oge ku pesawahan belah dieu mah kalihanna Baraya. Pokoknya mah dijamin lecir ka dieu mah aslina. Geunaheun, maka rasa kan geunaheun kieu teh Baraya. Kan ieu bae jarakna teh antara ka bumi teh jauh ieu mah Baraya aslina. Kudu persiapan bensin naon teh ieu mah sabna jauh ka bumi. Ya mah si hamparan kebon teh. Nemean ka dieu Baraya, Bojong Salam teh ieu. Neme terang katunya. Tuh, ada di juga aya tempat pangumpulan ieu. Teh nya, tuh tialikeun tuh. Urang lireun heula di dinya raoseun jiga mah. Pangumpulan teh jiga namanya. Tuh. Tuh raoseun kieu tialikeun pemandanganana. Kenah Baraya aslina. Aya mobil tah urang lireun heula nu aya mobil eta Baraya. Tadi payun tah. Tah di dieu yeuh, direna yeuh. Sip. Lireun heula. Panas.